Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jaka Sinangling memang geus boga tekad sanggeusna mikeun musti karek terus pamitan. Karek kabayang ngabebaskeun non alina tina cengkramana Sugarba. Saterusna dibawa ka kampung kahuripan. Harita Jaka Sinangling terus pamitan. Geus kitu we diparengkeunana Mang Udin Barabat ye. Heuleut 2 jam mundina hitungan waktu zaman kiwari mah. Sangeusna Jaka Sinangling indit harita datang Sugarba jeung marungkir si Ratu Sihir. Sakumaha anu geus dibadamikeun harita Sugarba mah teu waka nembongkeun diri ngumput we dina balik tacangkalan. Sedengkeun marungkir ngajanteng nangtung di luareun imah bari terus unjuk salam dina sikap jeung caritan anu tenang jeung ajenan ka pribumi. Sangkan Mbah Badakarang teu curigaeun. Waktu ningali Mbah Badakarang kaluar ti jero imah, harita Sugarba gancang nguliwat terus nyalingker ka pipireun imah. Ngaliwatan jalan tukang, harita Sugarba terus asup ka jero imah, langsung neangan mustika Karang Kencana. Tekul hese ke Sugarba dina neangan kanyut kundang kulit handalam nu dieusi ku mustika Karang Kancana. Sangeusna diyakinkeun dina jero kanyut kundang kulit handalam teh aya mustika Karang Kancana. Gancang we ku Sugarba diasupkeun kana jero balik bajuna. Sakumaha dina waktu saila ieu mamawa eta mustika Karang Kancana. Sedengkeun Mbah Badakarang ngabagiakeun kadakan marungkir bae tumanya. Saha teh ya nyi salak teh. Kaula mah estu ajal pilanggi ye teh. Kula anu katelah mah marungkir Mbah Badakarang. Ampura we geus lancang datang ka ieu patempatan tanpa iber heula ti anggalna. Ya tilalaon kula jeung ngarasa kaganggu ku kadatangan marungkir. Nah aya kana pamaksudan naon kitu marungkir? Wangna hayang tepung jeung diri kula. Kula kungsi menang beja. Mbah Badakarang teh jago kolot anu mibanda kakuatan ilmu pinunjul. Kula teh jadi boga karep hayang guru ilmu ka Mbah Badakarang. Kitu tah maksud kadatangan kula ka dieu teh. Mbah Badakarang teu ngarasa curiga. Kitu nate da sakabeh kakuatan ilmu jeung kakuatan tanagara pisanana geus dipindahkeun ka Jaka Sinangling. Harita Mbah Badakarang je terus nyaritakeun heunaan kayan dirina anu sabenerna. Ampura gula geus moal bisa nyumpolan kana eta karep kahayang barungkir.
sabab diri kula dina waktu ayeuna geus teu boga kamampuan naon-naon, diri kula teh malungkir. Kayak diri kula taya bedana jeung jalma biasa gitu. Sabab sakabeh kakuatan tenaga lapisan jeung kakuatan ilmu kula geus dibikeun ka murid kula nu ngaraja ka Sinangling. Anu waca diri kula geus teu bisa sajulus-julus acan kana ilmu silat teh. Sugarba anu can wakana mungkin diri sangeusna kabawa demustika karang kancana ngadenge caritaan ti Mbah Badakarang saperti kitu, langsung harita Sugarba ngacuelat saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun Mbah Badakarang. Puguh we Mbah Badakarang kageteun anu lain di kieuna. Barang ningali Sugarba aya di hareupeunana. Samemeh leungit kakagetna harita Sugarba geus leuwih ceula dina sikep caritaan anu sombong. Maneh teu kudu kaget ngai dewek aya di dieu Badakarang. Geus sila teuing maneh ngekeuweuk musika bapa dewek. Anu matak musika karang kancana geus dibawa ku dewek ieu. Sabab eta musika teh boka bapa dewek. Memang hak dewek anu jadi ahli warisna. Leuwih hade maneh geus haga diri Badakarang. Mangkolo kawas maneh geus waktuna kudu modal kudu ngedewek deuleu. Mbah Badakarang geus rek pok ngomong. Tapi cacan ge ngaluarkeun sora harita Sugarba geus maju narajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna, Sugarba geus teu bisa disingkahan. Da puguh Mbah Badakarang kaayaan teu beda teh jalma biasa. Panarajang leungeun katu Sugarba langsung ngahantem kana sirahna Mbah Badakarang. Jelas sok kitu belah. Mbah Badakarang ngagero panjang ngacung ka rubuh dina kaayaan acaling pati sabab sirahna bejad sapisan dihantem ku panarajang leungeun katuna Sugarba. Modar sagoblog Badakarang manggeru kawas maneh memang geus sakuduna modal kuleun aing sia. Geus beres ya urusan dewek mah malungkeun. Nya monggo we ari geus beres mah Garba. Sakumaha nu dijanjikeun ku maneh? Geus beres urusan maneh mah urang langsung we ka kampung kahuripan Garba. Pikeun modaran Sinang Bule teh. Iya bener gitu Malungir. Dewek boga kayakinan kangaranan urang maju babarengan. Sigana mau make kudu hese modal Sinang Bule. Balasan geus beres modal Sinang Bule ku kakuatan ilmu urang duaan. Teu mustahil bakal mampu ngabinasakeun si rawing akina Sinang Bule. Bunga hati aing. Benar kitu Garba. Pamikiran aing ge kawas kitu. Anu jelas Sinang Bule heula we anu kudu leuwih ti heula di podaran mah Garba. Sangkaan kekuatan barisan Darmayuda jadi lemah geus modal pamimpinna mah. Hayu ini ayeuna Garba. Geus kitu mah Sugarba jeung marungkir ke Batu Mampah reka kampung kahuripan pikeun ngabinasakeun Nang Bule. Caturkeun harita di tempat sejen baraya.
Dibabakan paning triman harita di jero imah Saraswati jeung Ayu Manganti keur paguneman. Sedengkeun si Rawing mah keur init ngalasuluh. Saraswati nu harita keur cumarita. Sangasna aya sembara ti Tuan Wilem. Kaayaan urang anu teuina mah tenang Ayu. Hayeuna mah teu bisa tenang urang ti poe ka poe teh. Sakumaha nu kabandungan ku Ayu jago kolot ge ngahaja calurun gunung. Lantaran hayang menangkeun hadiah. Ibu teh jadi boga pamikiran Ayu. Nah teu leuwih hade mun Ayu mah ka kampung kahuripan we atuh Ayu. Ayu Manganti netep ka Saraswati beretus ngawalon. Ibu teu kedah kagungan emutan kitu, Bu. Kenyataan anu kalanapan ku urang. Terus sakedahna dipayunan ku urang, Bu. Mung eta we anu janten hanyakal keur abdi mah, Bu. Tina kasih Tuan Wilem anu ngajakeun sambara teh terus ngaganggu kana kasenangan urang. Namun ningal Amarawing anu teu weleh tenang dina kaayaan, naon teh dina mayunan kaayaan, janten regreg abdina oge, Bu. Memang bener tina akan dilakukeun ku si Tuan Wilem teh secara teu langsung Ayu. Sarwajeng ngadon naon ngadu dombakeun kaum pribumi ceuk ibu mah. Kayan Amarawing dek jadi kudu ngayonan naon teh ngayonan karepna jalma ke pihak pribumi Ayu. Anu hayang menangkeun hadiah sembara. Kadang-kadang ibu gesok rajin aya kaselempangan mah ingis ku bisi kitu tah. Ingis Amarawing aya nu mampu hungkulan kana ijen pangartina. Eta Ayu diselemangkeun ku ibu mah. Ya kaetang wajar, Bu, saupamina ibu kagungan kaselempangan sapertos kitu, Bu. Namun ya mudah-mudahan we eta kaselempangan teh teu janten kanyataannya, Bu nya. Anu jelas dugikeun ka danget ieu abdi pribadi, Bu, gaduh kayakinan Amarawing tos dugi kana puncak elmuna, Bu. Nya beus asa piraku we make kedah aya anu tiasa ngungkulan kana tahapan aja pangartina, Bu. Dina kaayaan keur kitu harita Saraswati anu pareng ningali kaharep. Nyaeta kaluareun imah ngaliwatan jandela anu muka harita jeung rada kageteun oge. Ningali aya 3 urang jalma anu geus ngajaranteng di lebah buruan imah. Anu harita datang teh nyata jago kolot anu nelah Ki Bangkorak anu ngahaja turun gunung. Dibaturan kedua urang jago ngora minangka alona Ki Bangkorak. Ki Bangkorak teh alina bangkerok painten baracakranya. Anu saurang nelah palguna si Parang Edan. Sedengkeun saurang deui ngaranna Kulawu si Pecut Maut. Saraswati jeung Ayu Manganti geus pada bisa nebak kana maksud kedatangan eta 3 jalma anu tangtuna oge hayang menangkeun hadiah sayembara. Harita Saraswati jeung Ayu Manganti terus muruk kaluar ti jero imah. Sanggeusna di luar Saraswati jeung Ayu Manganti nangtung ngarendeng. Saterusna Saraswati leuwih ti heula cumarita. Jelaskeun ka kuring. Saha andi katuluan, Kuring Saraswati pamajikanna si Rawing, ieu Ayu Manganti minantu kuring, karep jeung pamaksud andi katuluan geus bisa ditebak. Tangtuna oge hayang menangkeun hadiah sembaranya. Ki Bangkorak nutup seukeut ka Saraswati betulis nyalita. Caritaan si laik bebag bener Saraswati. Dewek tiluan catakan di lantaran hayang bedageun hadiah sayembara. Ganah dewek Ki Bangkorak. Ieu duaan alo dewek nu ieu ganana palguna si Parang Edan. Anu saurang deui anjing adalah Kulawu si Pecut Maut. Hari kecau kalau maksud kedatangan dewek tiluan mah. Kali sila danakan dewek tak silawing si goblok.
Bikin gak bahagia ke dewek duluan je. Kumakasih Saraswati, ayo kasih ha. Dina sikap pernah anu tanes harita Saraswati terus cerita deui. Andika celuan tu kudu bakal hayang panggih jeung Sirawing salaki kuring. Sabab mun memang boga karep hayang bawa ka babatangna Sirawing keur bukti kasuan si Tiwem. Leuwih hade Ki Bangkorak buktikeun heula kamampuan Andika celuan. Pikeun ngabinasakeun kuring duaan. Hartina samemeh ngabinasakeun Sirawing. Andika kudu leuwih teu heula ngabinasakeun kuring duaan. Ayu Banganti dina sikapna anu tanes milu nyambungan kana caritana Saraswati. Hei Ki Bangkorak, Palguna jeung Andika Kulawu sakumaha anu geus ditaneskeun ku Ibu Saraswati? Eta mangrupa kacangtuan anu kudu bisa dilakukeun ku Andika celuan. Palguna si Parang Edan langsung kahudang amarahna. Bayi leungeun katuhu nyekelan kana gagang senjata parangna terus nyarita. Jadi si lain duaan teh rek bela pati ka Sirawing. Ha? Si lain geus pesan hirup pun kitu banyak. Saraswati. Ku dewek mah make kudu hese modaran awewe ka si lain. Kulawu si pecut maut nutup seukeut kayu Manganti bari terus nyarita. Ayo Manganti nu geulis. Kehelek bela pati kalau jalim itu hak lalakinya. Sirawing. Masalah jalan lu geulis bisa kana ilmu silat. Tapi Kulawu si pecut maut lain kali-kalilinya. Anjing bujur anu mumplu dipecut karek nyaho. Palguna si Parang Edan jeung Kulawu si Petut Maut geus pada sagad diri pikeun tarung. Palguna si Parang Edan ngayunan Saraswati, sedengkeun Kulawu si Petut Maut ngayunan Ayu Manganti. Tapi samemeh Palguna jeung Kulawu ngalakukeun tindakan harita Ki Bangkorak terus nyarita. Wah geus si laing duaan baludul heula. Guna lawu anjing. Leuwih hade si laing duaan badugan heula sia. Kumaha getakna dewek waksa gugulan je ieu dua awewe anjing. Hasok baludul kaedo baludul. Bado sia. Palguna jeung Kulawu geus boga carita geus coba carita harita laluncatan menuju ka tempat anu rada anggang. Ki Bangkorak ngabagikeun panentepna ka Saraswati jeung Ayu Banganti bari terus ngumbar caritaan. Saraswati, Ayu Banganti, si lain duaan rek julunan Sirawing anjing. Pilih heula di podaran. Dewek yaho si lain duaan lain awewe biasa. Tapi boga kemampuan ilmu silat. Anu mata kalasa percaya diri. Si lain duaan kudu ganti. Kemampuan si lain duaan digunakan pikeun talu galawayan dewek wawal aya gulana anjing. Ke dewek wawa ke kudu lila balela si lain duaan mah. Galah bila sababaregan geus modong saulang-saulang hasok si lain duaan baju babaregan terus sawan dewek ya anjing. Saraswati jeung Ayu Manganti jadi kahudang amarahna sabab geus dianggap enteng ku anu jadi lawan. Andika kudu bakal nyomongkeun diri Ki Bangkorak. Kuring duaan bakal mampu ngukulan lawan anu sombong seperti Andika. Kudu bakal nganggap enteng kalau dilawan. Tadah panajang ye. Heya. Jorela culung Saraswati maju narajang.
dituturkeun ku Jurata Ayu Manganti anu marengan kana panalajangna Saraswati. Masing-masing pada metakeun bedogna ngarah kana anggota badan lawan, tapi Saraswati jeung Ayu Manganti jadi ngaranjung kaget. Sabab Ki Bangkorak teu nyingkahan dua panalajang lawan. Tapi ngabendung panalajang dua urang lawanna ku sapasang leungeunna. Bantrokna sapasang leungeun Ki Bangkorak jeung dua bedog lawan nimulkeun sora anu ngaprentrang. Bedog Saraswati jeung Ayu Manganti lir upama anu bantrok jeung batu. Syok hiuk teus tang. Hiuk buksang. Jung jung jung. Saraswati jeung Ayu Manganti laluncatan mundur ka tukang terus mancuhkeun tangtunganana. Duanana pada ngemuka kaget. Sedengkeun Ki Bangkorak ngumbar caitanana. Kawadugal Gusti Laig luaan anjing. Saraswati. Ayu Manganti. Sapasang leungeun dewek tias kawas batu. Alu batak, alu bawi silah botak. Bau tai anjing. Alu batak lagi sebedog silaik duaan dibulkeun sora alu gabel trage. Silaik geuleuh jaho. Sakujul badan dewek wae balku pakarang. Sabab dilapis tukang wadal ilmu bedog batu deui sia. Ngajalikeun sakujul badan dewek teas kawas batu. Asok baju lilajang anjing misi masih kele palasalan bahasa Saraswati Ayu Manganti. Saraswati jeung Ayu Manganti pada ngawangun di pasangan masih keneh panasaran siga nama. Saraswati musirkeun panentipna kanu jilawan bari nyarita. Andika tuh kudu nyamukeun diri Ki Bangkorak. Kuring duaan moreka rasa sentar ku kakuatan ilmu bedug batu. Adah ye panajang dewek. Heya. Jorela culung Saraswati maju narajang dituturkeun ku Ayu Manganti anu ngacelak marengan kana panalajangna Saraswati. Sasaran panalajang Saraswati bedogna ngarah kana dada lawan. Sedengkeun sasaran panalajang Ayu Manganti bedogna ngarah kana beuceung lawan. Ki Bangkorak teu nyingkah atawa teu nyingkahan panalajang dua urang lawanna. Bedog Saraswati jeung Ayu Manganti pada timpletrang waktu kena kana sasaran panalajangna. Dada jeung beuceung Ki Bangkorak tewas kawas batu we. Meh dina waktu anu bareng Saraswati jeung Ayu Manganti laluncatan di ka tukang. Panalajang laik duaan. Anu gara kana dada jeung beuceung dewek. Cacap jawaban. Wisi baleh palasalan kelewa kali 3 pilih sok anjing anggota badan sejelas sok pilih acak colak sok. Alu bakal jalikeun sasaran panalajang silaig Saraswati Ayu Manganti. Watak dewek geus boga kayakinan sagumaha hebat ilmu sila-silawig. Moal mabuh Ki bagal gangguan ilmu bedog batu wae. Lalu batak begeus sing hareupeun ka dewek silawig lah anjing. Saraswati anu dina waktu ka tukang kungsi nyamar jadi si cadar beureum ngalaksanakeun pancen ti Sirawing anu jadi salakina malah kungsi babarengan jeung Eyang Buana Putih jeung Aki Buana Ireng pada nurunkeun ilmu silatna kanang bule. Jelasin sahapan ilmu silatna Saraswati leuwih punjul tibatan Ki Bangkorak. Tapi kangarana nu lawan ngagunakeun kakuatan ilmu bedug batu. Harita Saraswati jadi bingungan oge. Cara pikeun ngarubuhkeun nu jadi lawan da puguh pakarangna henteu mempan.
Kitu deui ayo manganti anu tahapan ilmu silatna aya di hanapeun Saraswati. Bali ngaret kayu manganti harita Saraswati ngomong lalaunan. Lawan anu gelis harapan ku urang. Kabilang lawan anu berat ayu. Kekuatan ilmu buruk batu anu digunakeun ku Kibang Kerok memang hebat. Moal bawa urang moal mampu ngarebukeun jeung lawan ayu. Leuwih hade ayu nyelametkeun diri. Ibu demi hareup mun tepikeun ka ayu kudu jadi korban ayu. Ayu manganti negerakeun sikap jeung pamadeganana harita tos nyarita. Ibu teu kedah sasaran kitu, Bu. Abdi mare kerja tinggalkeun ibu. Upami teh mah abdi kedah ditakdirkeun acaling pati. Dina ieu tarung. Teh sabayana keur abdi mah, Bu. Saraswati ayo bagaci silaik duaan bisa dipastikan di labak duaila walila deui bakal aja wilasa kula gede we kajikeun. Jawab silaik duaan lain taliga dewek waksakeun teh gatus teh. Tapi dewek masih keleh balik kesempatan. Bisi silaik duaan masih keleh bala jalan. Asok maju deui salajang. Gunakeun kekuatan palajang leuwih hebat. Jelas silaing duaan bakal ada wilasa kula gede we sia. Saraswati dina sikapna anu tanes terus carita. Kibang Korak. Andika kudu ngarti. Kuring duaan muarek risi kupati, muarek rempan ku ajal. Mun memang kuring duaan ditakdirkeun kudu ajal impati. Dina ieu tarung taya bayana. Anu jelas pasti papascen lain Andika anu ngatur. Kibang Korak. Tadah ye. Heya. Jionela cilung Saraswati maju dina rajang. Dituturkeun ku ayu manganti anu lumarengan kana panalajangna Saraswati. Dina ngalakukeun panalajangna Saraswati jeung ayu manganti pada ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Anu jadi sasaran panalajang Saraswati nyata beuheung lawan. Sedengkeun sasaran panalajang ayu manganti ngarah kana cangkeng lawan. Kibang Korak pikeun anu sakitu kalina teu nyingkahan panalajang dua urang lawana. Sabetan bedog Saraswati anu keuna kana beuheung jeung sabetan bedog ayu manganti anu keuna kana cangkeng lawan tetep henteu mempan. Malah kajadian saterusna mangrupa kaayaan anu luar dugaan Saraswati jeung ayu manganti. Harita bedog Saraswati ditewak ku leungeun kenca dina lebah seseketna ku Kibang Korak. Anu saterusna bedog dipotongkeun jadi dua bagian. Yuk sakap beto. Kitu deui bedog ayu manganti dina lebah seseketna ditewak ku leungeun katunga Kibang Korak, saterusna dipotongkeun jadi dua bagian. Yuk sakap beto. Cilung. Saraswati jeung ayu manganti laluncatan ka tukang. Dina kayaan dengan katuhuna ngan saukurnya kelan bedog anu kali tinggal sapotong. Bedog silaing bade lagu nakeran anjing siga kerupuk bih itu si mama oom anjing ragu nakeran gelingan segulung pakai talaga di dalam bedog saya keluar cek dewek saya keluar talaga dewek anjing saya swadi sama gaji kalau silawi kalau cek bejabat buka cabal ilmu sila selalu hebat wal ayala laulan ke dewek wajib wege silawi gajang si galau ke dewek jaswati. Andika geus teu inget kana caitaan kuring duaan Kibang Korak. Tadi pan geus dijelaskeun samemeh ngabinasakeun si lawing salaki kuring. Lebih hade binasakeun heula kuring duaan.
tapi kan kayana kuring duaan masih kena bisa mancuh dina tangtungan. Hartina Andika tacan mampu ngabinasakeun kuring duaan Ki Bangkorak. Ayu manganti milu nyambungan kana caitana Saraswati. Benar Ki Bangkorak. Andi kamu memang benar mampu ngabinasakeun kuring duaan. Kena buktikeun eta caitan Andika. Kudu marek rempan ku ajal Ki Bangkorak. Ki Bangkorak anu ngarasa unggul jadi bukit pedah amarahna. Sabab Saraswati jeung Ayu Manganti bangun anu nangtang hayang dibinasakeun ku dirina. Ki Bangkorak kabagikeun paneutepna ka Saraswati jeung Ayu Manganti. Sila igluan bener-bener geus sabar anjing. Aya geula modal kula geus dewek Saraswati aya Manganti. Kula dewek heula bakal dibuktikeun caitan dewek deuleu sia. Dikeun modalan mangkalo kawasa igluan. Wah kudu hese ceteng keul aing sia. Sakali kabedagan ku pandarajak dewek bagas sila igluan bakal reueuh dina kaayaan eueuh jawaan anjing. Saraswati jeung Ayu Manganti pada saga diri pikeun ngadu ciwa mangsa tarung ngayunan anu jadi lawan anu bakal ngalakukeun panarajangna. Saraswati netep seukeut ka Ki Bangkorak betus carita. Cek loba carita Ki Bangkorak. Soal geura mari narajang, mun bener mah Andika bakal mampu ngabinasakeun kuring duaan. Ya diglatak. Silaing duaan bener-bener geus sabar yang geula modal. Padak tak silaing duaan bakal dicobalah Saraswati Ayu Manganti. Sakali narajang silaing duaan bakal kajampal jadi bugang. Ki Bangkorak geus rek ngajurat meuli narajang tapi jadi kana gerakanana sabab teu kanyahoan imana datangna harita Sirawing geus nangtung nongongan Saraswati jeung Ayu Manganti. Dina sikapna anu tenang di barung jeung heureuy harita Sirawing nyarita. Alah, nanaonan jeung teh yeuh duh. Alah, nah dalek dumadak ka loba kolot bedegong jaban Ki Wali. Teu kudu nandasa ka pamajikan kuring sagarupa atuh Ki. Apanan pila ku Sirawing kudu ngalawan jadi duda. Dulutan bapak aing. Aduh ampun. Hayang-hayangan apanan panggih jeung Sirawing lil. Ayeuna kuring Sirawing geus aya di dieu ye. Ki Tangkurak. Ki Tangkurak. Ki Bangkrok. Aduh anjing salah deui. Ki Bangkorak. Alah. Geus aya di we ye anu ngajak ngesang teh aing ceku hanceu ye. Ki Bangkorak kerung. Rada kageteun oge sabab kadatangan Sirawing beuteut kanyahoan. Ieu teh nandakeun Sirawing geus ngagunakeun ilmu pangenteng badan tingkat tinggi. Tapi kakaget Ki Bangkorak teu lila sarta ngarasa boga kaangkeuhan, boga kakuatan ilmu weduk batu, manehna bakal mampu ngabinasakeun si Rawing. Ilaing kaila tak geliga Rawing. Dewek geus kudu ngajelaskeun deui naon sababna pangna dewek juluan datang ka dieu bener teu? Atuh puguh we kuring ge. Memang geus nyaho Ki Bangkorak. Pangna datang ka dieu teh lantaran hayang meunangkeun hadiah sembara, bener teu? Aduh ampun. Syaratnya apanan kudu mawa babawtang kuring keur bukti katuan filmnya. Sakudu nama Ki Bangkrok. Ajig karan aing leuwih Bangkrok ajig prengki sia. Prengki sia. Geus teu kudu ngahajat turun gunung sagarupa atuh Ki Bangkrok. Kangaranan geus ninggalkeun dunya kajawaraan mah kuduna geus meujeunna beberesih diri, tobat, loba ngadoa, inget modal,
lain masih kene kabita pakaya anu saukur jadi rubah apanan kabagjan dina kahirupan mah lain kupedah menangkeun hadiah sembara bener tuh ya anjing coba batal aing ya si lain bocok pura-pura tenang jeung babaca sagala lupa anjing lawing geus jadi kawasian dewek bakal mampu bawa babacak si lain sia hatilah dewek bakal mampu ka bila sakeun si lain lawing aduh kudu dikumahakeun di baraya ieu duh Mang Udin Barabat Bang Jeffrey atuh ka sadaya we keluarga Spotka ieu kudu dikumahakeun ye babangok teh patut ye alakeun atuh Sultan duh nuhun bidoana we ti sadana ieu atuh Cepin we gugah teh damang bidoana we ya ti bidoana ieu atuh teu kakandul oge sadaya lah ti baju-bajunya kumaha ieu keukeuh wae cenah hayang binasakeun diri kuring demi menangkeun hadiah sayembara. Aduh geus aya di wae jago kolot anu kuas kieu patut teh abanan ari kalap jeung kahayang keukeuh kawas kitu tapi da kumaha